so. Iya teh aya acara naon ya teh panitia Karang Taruna teh? Tablik naon? Acara naon? Iya kaluhurkeun nikna. Ulah dicepeng-cepeng. Sok tekek atuh lalaki mah kudu gentle bos. Geus boga kaboga can? Atas Seberiji? 5. Anjing. Di dia ini jomblo teh awe. Sing artinya WA nak. Oh, jadi ya teh acara tabligh menyambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kunaon kayak hayang nyen tabligh akbar. Alasanna kunaon hayang eta aya tabligh akbar? Pados berkah lembur. Hiji tuluy. Kalem sok hiji berkah lembur. Nya tuluy kadua naon? Kayak muka tingkat di tanah ku ajengan. Oh, ajengan. Tuluy. Oh. Tuluy. Atos aya dua hiji naon 1000 hayang. Didengekeun teh yeuh astagfirullah. Tekan nyaeun. Si mama aya. Si setro Si mama aya tuh si mama. di bumi. Aneh heuh, we. Bapak, Di bumi. gaduh rai teu raka? Gaduh. Gaduh naon? Rai raka. Hebat si mama jago nyeuna teh. Si Rai umur Gaduh rai mah. saya asing benar ya. Jadi naon alasan teh dua hiji hayang berkah lemur, kadua hayang katincekan ku ajengan. Arek nanya, beratkah untuk mendirikan ini acara? Berat teu alasan tau rintangan cobaan dina ngadekeun kana acara ieu. Berat. Hok nang berat kunaon? Hiji biayana arek nanya nya warga mere baraha di dieu. Sok jujur we, bae jujur sok warga mere baraha. Iya nak tah. Ieu beladi atuh beladi. Sing tegak gitu sok. Saya teh ngaranna saha bodi nih? Agil. Agil. Oh, sok atuh. Kaiji biayana sok keluh kesana kumaha biaya teh. Benang duitna kumaha ieu teh? Warga merena. Rada susah. Rada susah. Nyeri hati teh keluarga diantep kieu. Lo suri, sok. Naon lapar mikir beuteung. Sarua can diberi dahar. Sok naon? Susah, gorengna. Ayeuna ieu panggung dihargaan teh ku duit. Sing ieu sing luhur. Tah, ieu panggung ku Kudu. Pak itu non tenda ku duit. Mik ya ku. Jadi orang teh kudu mikiran mikir ta warga teh duit. Astagfirullahaladzim ya kaji biayana kadua naon keluh kesahna cacapekna tau gawe naon we. Lasuri os kadua naon? Tuh rewas si anak aja ka dieu daripada kitu masuk. Nu kadua naon? Bantuan ngobrol. Kok atuh ka dieu. Jaka ka dieu. Tuh jaka. Jaka teh nu mana? Jaka. Anu namina jaka ingal ka dieu. Anu kacamata jaka teh. Gaya pisan kacamata edan. Bebeng. Beng ingal ka dieu bebeng. Duh baik, amat tadi lu kacamata. Geus ka dieu yuk bantuan. Mungkin terpaksa kamu sendirian ya. Jadi kaji biaya kedua naon kalau kesana. Meh apalin warga teh mengerti meh mere duit gede. Sok. Ulah suri ka itu penonton karunya sok. Halo. Siapa tuh, Bu?
Kalau lah sok naon jadi kumaha kayak biaya kedua capek. kedua capek warga ngebantuan tuh Aya. aya sip 100 turunin naon deui Atas kayak biaya kedua capek terus lanjut visi misi dina Karang Taruna berarti teh kosong genep teh naon kudu aya visi misi naon tujuan aya Karang Taruna bikin umat bikin kumaha wae sok lieur kan bodoh amat nyiksa pesantren Masya Allah terus seberapa tahun pesantren tos ente gitu tos para tahun mondok di pesantren sekedar sakedar teh baraha 1 juta tahun saabad sabaraha sok opat 4 tahun geus jago atuh imritin nakatalan alpiah nakatalan johan maklu nakatalan sok atuh bacakeun bait ka 100 alpiah biar kayak kita apal deh gitu sok tulikeun visi misina naon kudu bisa capetan kudu bisa ngobrol wayana disiksa kurang nangtung terus rungkat besti pokoknya mah pados lembur ieu ka payuna langsung saya. oh gitu teh saja tapi lagi ciri kan capek teh itu lanjut ulah teu capek sareng ulah diuk pokoknya apa kayak di supados non body hadi ajakan batur saha sok ya baturan weh sok saha we mana kudu ngamaju ya Allah mana itu sok anu rumah sakasep we berarti mun teu maju teu kasep goreng orang dia nu kasep saha lu karunya keun bae saradinya keun bae sabarnya urang teh kudu seueur sabar ngadegkeun kana ieu acara gaduh sabaraha penilaian atau kumaha urang teh mikirna ieu eta ulah dikit kieu ini disebut ajengan di era ulah dikilan gentle gosok jadi kunaon aki atuh nu gampang kunaon aa asup kana Karang Taruna mending sare sok capek teh Karang Taruna ieu si luhur aa ku abi cepengan atuh nya biar romantis sok ngal capek tuluy kunaon asup kana Karang Taruna Giringan we. hah Giringan we. terakhir aya program naon dina Karang Taruna duh dina saminggu sakali dina sabulan sakalina aya program naon anu matak orang nimbulkeun kana ilmu nu matak orang cerdaskeun kana ilmu nu matak orang jadi manfaat kana wargana sok sebutan hiji ieu geus hareup we perbedaan mah anu rumah sakasep pokona mah keun atuh sekretarisna aya Aya. sok kadieukeun sekretarisna kadieukeun biasana sekretaris teh anu tutulis oh nya kadieu teh naik pokona mah bendaharana sok sebutan sok kadieu mana sekretarisna semangat detail aja edan ya mana sekretaris lah kadeo kadedi atau kadedi kiri kaurana ya siksa
Ieu mikna karunya kudu di luhur tah. Kudu kieu atuh. Capek tuh. Apa aya nama? Jika terbalik gini. Capek kan? Apa? Kuat kene nangtung tuh. Henteu. Iya tuh ya sangat. Edan ya. Capek. Tepuk tangan. Kita selaku warga, selaku rakyat mustamiin, ibu-ibu jeung bapak kudu mengapresiasi seorang sok lihat sok aku Sintari mengapresiasi mengapresiasi bodoh lah aku masuk orang. Jadi setelah keluarga teh kudu memberi suatu hal naon sama didukung kudu ku ikhtiar. Nah, jadi ulah pedit meredu mikir non karantina teh datang osok mawanon kardus ini nya ka imah teh. Assalamualaikum Bu Eis. Aya Eis tidak? Eta Eis di mana-mana aya we. Bu Eis. Trok Bu Eis. Trok. Padahal Bu Eis teh ngompol cicing barisieun di beredo. Jadi ulah pedit di beredo. Ku sabab kita amal jari. Apa amal jari ya? Gitu. Jadi sangkan orang teh bere apresiasina, bere semangatna ka para karang taruh. Kudu bere semangatna lain karang taruna hungkul anu naon nyieunkeun kana acara tapi wargana kudu mere kana semangatna. Botina doana, botina ikhtiarna sangkan para pemuda maju dan tukang buat karang taruna. Capek deh euy. Nges dipuji karang taruna asal sih mikir balik tidak teh orang teh kudu bere doa ya duit mah piratu we gitu. Masya Allah. Tilap oge ka para ibu-ibuna, bapak-bapana, para pemuda-pemudina anu kesimudi hormat. Tilap oge panghulung kolbu ka jembaran mana puji anu ngajantenkeun panghias ati ibarat kembang melati. Jatinin cintaan sajati an jadi buka dina ieu ngaji. Mangga urang sanggakeun kajat Allah anu maha anu mahalu, anu atos nyieun tukang cu, anu atos ngadamel tukang bu, anu atos ngadamel ibu-ibu anu gede bu. Bukan eta. Jadi urang teh kudu syukuran dina sagalana. Ieu kudu disyukurankeun, karena maulid Nabi syukurana. Kumana bicara tahadus bidikmat. Ngayakeun kana maulid, inget mi eling kana acara maulid dan leres gitu ya teh leres. Salawat mi wasalamna semoga terlimpah curahkeun ka junjungan alam Habibi wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad. Kurang tarik Muhammad sekali di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap oge ke para sahabatna, para tabi'in buat tabiatna, langkung mudah-mudahan urang selaku umatna diberikan sepatu di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu teh acara naon? Tabligh akbar, pangajian jeung pangaosan. Ieu teh acara tulikeun atuh apal teh desarua. Jadi ieu teh acara pangajian anu tina kecap pangajian harga. Jadi jalma anu datang di mana masing-masing jelma anu boga harga naon di hadeupeun Allah, lain ku hartana, lain ku loba nona mobilna motorna sagala tandina ku hektar-hektarna, tapi naon jelema anu boga ilmu mah percuma. Diisen naon eta teh? Lanjut. Dangdutan. Wah, terus.
jadi jalma anu datang di mana masing-masing datang ka ieu tempat kena acara takbir akbar kurang doakeun ka jalma bapak-bapak ibu-ibu para pemuda pemudina anu datang ka ieu tempat sing jadi jalma anu boga harga amin sing tarik amin sing jadi jalma anu boga hal dina dirina nyata iman Islam jeung isana amin jeung mudah-mudahan kasadayana ibu bapak dikampelkeun dina urusan dunia jeung akhiratna trek tek atuh kituan baik kade trek tek tung trek tek dumpak pak Masya Allah. Jadi ayah dina pengajian ini. Tapi mohon maaf, panglobana pengajian teh rata-rata ibu-ibu. Bener? Mohon maaf. Tepuk tangan ya, terus dipuji kurang ibu-ibu kan. Jadi anu panglobana teh terkadang ibu-ibu, terkadang diberi surat hiji undangan, nu datang ratusan ibu-ibu. Bapak-bapak diberi undangan 100 undangan nu datang 5an. Tapi non ku hebat mah ibu-ibu temikirkeun naon barang-barang di imah temikirkeun urusan di imah tapi naon hayang ngaji ibu-ibu mah ngan ibu-ibu mah beakeun dahareun dibere ku panitia naon bangsa cauna lep asupkeun kana naon kana tasna nepi ka peureut eta tasna teh panitia lieur kaek dibere geus dibeakeun dibawa kain ari bapak-bapak mah anteng cicing patukangna bari ngol bapak-bapak mah anteng nak bapak-bapak ari ibu-ibu mah nu hiji keur ceramah hiji-hiji keur ngomongkeun tiung batur tuh tingali si Imas aya Imas aing nu ngaranna Imas aya eta tadi euis aya Imas Siti aya Siti ya segala ayah deh tinggalnya sa dia teh si Imas mah tiung anyar menangan ngeret gitu ibu-ibu tapi alhamdulillah ku datangna ibu-ibu jeung bapak-bapak sing mau berkah mempatna amin ta eta aminah masya Allah sok terangkeun nadoman Gusti orang sadayana sok baturan bisi pohon kumana dana di dia Gusti orang sadayana Kanjeng Nabi sok kepak-kepakan Muhammad Arab Quraisy bangsana lanjut Gusti Allah ibuna Siti Aminah di babatuna di Mekah wengi Senin tahun gajah wengi Senin tahun gajah apa kan hilap sakumaha deh dina acara maulid ieu teh urang teh kudu nieling ngingetan kana naon lahirna baginda Nabi Muhammad ai dina keterangan ieu rada serius oke serius dulu bukan serius dulu kenapa kita banyak anu ngaulahkeun kana maulid ai dina keterangan bahwa Abu Jahal teh pamana Kanjeng Rasul mohon maaf geus dicap yakin bahkan ayat dina surat Al-Hajj asup kana nara tapi mohon maaf dina keterangan dina sebalik keterangan para ulama meyakini bahwa Abu Lahab itu bakal diringankeun di akhiratna diringankeun di nerakana dina hari Senin Kanjeng Rasul lahir hari Senin 12 tahun bulan April tanggal 20 500 masih pintar. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW lahir hari Senin tahun gajah. Kunaon urang kudu ngadekeun maulidan sangkan urang ingat karena perjuangan Rasulullah.
sangkan orang paham karena perjuangan Rasulullah saetik Rasulullah ngorbankeun nyawana bahkan pangharepna ketika perang eta kejeng Rasul hartana dibagikan ke rakyat-rakyat nepi ka ditinggal nepi ka dihina-hina eta kejeng Rasul tapi kejeng Rasul mah boga hiji keyakinan sabar dina hati ditinggal ku kotoran-kotoran ditinggal kudu jadi batu tapi kejeng Rasul mah repeh inget ke Allah bahkan aya hiji kisah oh malaikat Jibril teh Gusti kumaha lamun dihancurkeun rakyat-rakyat naon warga-warga kafir anu ngahina Gusti ceuk kejeng Rasul keun sabar saking naon kanjeng Rasul cinta ka umatnya bahkan dina sapali keterangan walaupun dina keterangan joib kurang kanjeng Rasul ketika mohon maaf sakalakeun maut mengingat nama umatnya ummati malaikat Jibril mah muni ngali kanjeng Rasul dina kemah bahkan sa penjabut nyawa teh malaikat Israil mah meusan pelan-pelan tapi angeur nyeri ya Allah ya Gusti kami keun bae sagala kanyiksaana sagala sakalatul maut umat kami ku kami ditangani saking cintana ka Rasul orang cinta teh ka Nabi cinta ka Nabi cinta ka Abi keun bae buktina cinta ka Nabi naon urang sok salawatan we teh salawatan heula salat naon sok salat naon tiasa sarena salat JB sok atuh lah sallallahu ala Muhammad sarena sallallahu ala saya sekali sallallahu alaihi wasallam bila mana orangnya kanjeng Rasul kudu dibuktian terus cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata tapi cinta itu dibutuhkan dengan pengorbanan dan sebuah hal yaitu perbuatan tepuk tangan atuh aing telat ya jadi bila mana lamun urangnya ya Rasul sholawatan bahkan ayah hiji keterangan nasaha dina ulama sufi dari kalangan perempuan syair yang terkenal syairnya Robiatul Adawiyah ketika umurnya udah masuk usia tua beliau masih sanggup ribuan kali menggunakan lidahnya untuk mengucapkan salawatan urang makan koratenya korean salawatan nu apa teh nyanyi bener tuh nyanyi apa nyanyi kan ku arungi tujuh laut samudra kamari orang disawer sia ya Allah lanjut mau kita bantuan atuh mana ya tukang eta teh sok kan ku arungi tujuh laut samudra gitu ini nggak kudu dibicaan wae itu aneh kan ku daki pegunungan Himalaya kira aja tuh kemana lanjutkan ke apa nih jadi kenapa
lagu itu juga bisa mengungkapkan rasa kasih sayang kita. Kakak bogo ke osok ngalagu betul? Betul? Bukan Kak Bogo? Enggak aneh. Jadi kumaha tina lagu kayak bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada seseorang. Begitupun orang maca selawat merupakan hiji hal anu kudu kurang dilakukan. Dina sebagian kalangan dalil Quran, innallaha wa malaikatihi yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Terjelma oke, henteu manusia oke, bahkan malaikat moal bahkan Gusti Allah sholawat ka makhlukna nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ari kakak bogo bisa ngalaku, ari kakak Rasul teh bisa sholawatan. Aya nu kitu jadi? Aya nu kitu tidak? Pangobana jadi juga. Jadi naon urang teh gunakeun lidah urang teh sakan ngadeketkeun ka Gusti Allah. Sangkan urang ngadeketkeun ngarasa dina diri urang teh nyaket kana hatena. Kan mohon maaf. Moal aya hiji makhluk, moal aya bahkan Nabi Adam, moal aya lamun Nur Muhammad. Nur Jamalillah nyata Gusti Allah, cahaya Gusti Allah ngadamu hiji hal nyata dina sebagian ulama aya ngomongkeun makhluk yang pertama ari makhluk teh anu diciptakeun, ari khaliq mah anu nyiptakeun, ari khaliq mah Gusti Allah, ari makhluk mah urang sadayana. Mohon maaf dina hiji kisah ngajelaskeun pertama teh Allah nyiptakeun Nur Jamalillah. Nya nyata Gusti Allah teh di dituna ngadamel selesai di keterangan mah kolam aya nu nyarios oge Nur Muhammad. Tina Nur Muhammad teh ngadamel urang sadayana. Jadi urang teh buktikeun nya ahna. Buktikeun nya ahna bahkan mohon maaf Imam Busyiri anu ngadamel burdah. Amin tada apa tuh? Maulaya sholli sofyan linda iman abada alal habib il khatikul lihimi huwal habib turja syafa'atuhu likulli awlimina awalil mutahimi sarena mola maula yang sholli iman amana ala habibika lil khaki kullihi. Kenyon Imam Busyiri salah satu syair yang sangat indah nyata nak burdah. Dugi kanaon ngadamel amin tada kuriji birohana tadi nuing bukan itu nepi ka nyecakeun cai panon lain cai panon biasa tapi getih anu keluar tina bola mata ieu saking naon sakingnya anak ka Kanjeng Roh sakingnya anak ka Kanjeng Roh nya teu ka Kanjeng Rasul kita ciga nu tunu oh angkat tangan heula tuh mata tunu. Turunkan deh, angkat deh, turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan, 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 gos. Jadi naon, urang teh yakin acara ieu teh sangkan eling inget ka Kanjeng Rasul. Sor tadi teh lamun Kanjeng Rasul moal aya urang. Bahkan sakingnya anak Kanjeng Rasul dina sebagian ulama mendapat
Kanjeng Rasul mah cicing teh di aras teh paling kiri. Anu mana neraka, di kanan mah Nabi Ibrahim anu mana pintuna surga. Tapi Kanjeng Rasul mah cicing di kiri kunaon sangkan mere syafaat. Naon ari syafaat teh pertolongan. Kurang butuh teu kana pertolongan Gusti Allah. Butuh teu pertolongan ti Kanjeng Nabi Muhammad. Asok selawatan tara. Kamari selawatan teu. Kamari nade kamari deui selawatan teu. Kamari deui selawatan teu. Kamari deui selawatan teu. Lamun aya dina sapoe teu selawatan berarti henteu salat. Kan dina salat ge aya maca salat dina tahiyat. At-tahiyatul salawatut kadituna aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Piraku urang di salat. Sakingnya anak aja Rasul kitu. Urang teh naon kudu boga hal dina diri teh ngarasa teh. Ngaji rasa peribahasana. Boga dulur anu boga hutang, kurang osok ditulungan anu boga hutang. Udah. Sigana kabeh boga hutang ieu mah. Osok dibatoran tara. Ari kabatur tara nulungan ai urang hayang ditulung. Eta teh jalma anu teu boga piki. Teh ibu-ibu. Kecil. Neng Susi ayat Susi. Tadi saha nu aya teh? Oh iya, tadi Imas aya Susi. Cek Susi, cek Ci Imas boga hutang tuh Ci Imas. Keun. Sing baik tidak sing lunas. Amin. Bayar lain amin unggul. Cek Susi. Mana gaduh atos itu si Ujang gaduh samatan di sekolah. Cek Susi teh gaduh artos henteu. Cek Susi teh mikir heula aing baheula keur dihanap si Imas tara Amerika wayahna ku aing diheureuyan ece hapun lain abi teh gaduh artos lain abi ali mere da kumaha atuh ece ge tara mere duit ka urang baik deui ka urang jadi urang teh kudu saling tolong menolong. Mohon maaf Kanjeng Rasul dina hiji kisah tadi sim kuring nguping aya nenek-nenek anu buta teh buta teu bisa ningali aya Kanjeng Rasul dibantuan ka ieu mah nepi ka ngomong Kanjeng sa nenek teh hei Ujang macet pas orang ulah nepi ka ngadeukeutan nu ngaranna Muhammad eta jalma anu teu bener yeun agama anyar ngaruksak agama karuhun paribasana kitu Nabi Muhammad kumaha senyum kumaha ibu-ibu senyum gelis pokoknya saeutik senyum ka Rasul kaditu hiji harita papangi deui kitu ngomong deui hei ulah ingat ulah nepi ka papai jeung Muhammad pendusta Nabi Muhammad kumaha seuri urang mah jadi jelema teh dihina teh lain kalah seuri kalah poporongos kalah ngahina balik deui tinggal si Imas boga hutang sih kosok kitu paina hina cek sa cek bi oom ayo bi oom ya teh kampung naon ya Cirengkrak kampung naon eta Lengkrak Cilengkrak urang absen hiji tadi saha Imas Susi Imas Susi di kampung iya aya Imas Susi aya aya oke eta oom eta segala aya ya halo eta nu make kerudung kuning gelis saeutik hai ayo pakai kacamatanya bersinar sekali dirimu ibu-ibu lah gak apa-apa aku seleranya ibu-ibu gak apa-apa terkadang apa perawan itu sangat menyakiti hatiku lebih baik aku sama janda
Ayo janda di dia. Janda muda ya. Yes. Baik nih, naon bieu teh? Sasabi teh coom. Duh mana ieu was teh ngacung? Mana? Aduh, ampun tanya aduh. Da abi mah nya sanes pepolontong, sanes sorong mas ieu mah nya ukur nyebat nami. Sugan teh teu aya nu ngaranna Dimas. Sing bagjana eta ya Allah emasna kot loba, pantes disebut Dimas teh. Loba emasna Sing bagjana urang doakeun sing sehat. Amin. Sing mere duit ka urang amin. Nah, baik ade. Cek si Om tadi teh. Si Mas maloba hutang. Wah, nepi ka sa RT, sa RW, sa desa, sa kecamatan, sa kabupaten, nepi ka sa dunia apal si Mas boga hut. Gara-gara si O. Mana Om? Om mana? Aya. Loba pisan ya Om. Siti aya dinya. Rungkat Siti. Gimana Siti? Coklat yang mana nih ha? Siti loba deh. Eis aya deh. Eis anu gelis anu mata ngaendahkeun kana hati abi ieu eis. Ceceng urang mah resepna ka ibu-ibu. Parawan mah aing nyeri hate wae ku parawan. Kamari urang deket jeung awewe nepi kana tunangan jeung lalaki batur. Nyeri aing ka eus we eus pokona mah. Hidup eus. Eling kana dia. Masya. Tadi teh sadis urang teh si Om nya. Gede eta. Ngahina wah nepi kana ngaluarkeun aibna. Kanjeng Rasul mata rakit repeh kanjeng Rasul Gusti meutika mata naon ina mah Gusti lita memang karimalah tuh cek ingat repeh urang repeh teh ya kanjeng Rasul ya Allah nepi ka bagarna ka bina-bina urang kitu teh lah itu urang ieu nya asa kita tara jujur osok ngomongkeun batur tara jujur alus jujur mah heueuh alus ngomongkeun baturna heueuh deh. Astagfirullah. Apa ya? Ani ibu hoyong tadi omongkeun ku batur. Hah? Hoyong tadi omongkeun ku batur. Lu suara beda deh. Uhan. Ya, kayak ayo kopi, tos makan, ayo orang acan ya teh, tos sebere rokok, tos rokok nangis, minum nangis, nyatu nangis, duit nak, iya yang panitianya kan, sabi teh body deh, naon teh, oh, si ibu itu lu make biru, hayang tadi omong ku batur, hayang teh. Kapok dosa astagfirullah. Oh ngorot-ngorot dosa, yang diomong ke batu ngorot dosa. Gak bener sih Iya bener guys pokoknya mah ibu-ibu betul wae. Hidup ibu-ibu. Betul wae ibu mah betul. Wanita tidak pernah salah, bener tuh. Tapi panglobana di neraka teh awew si mikir sia teh. Saha Ciinah aya. Aya Cadi deh ha, awewe teh loba deh. Coba edah. Astagfirullah. Ngaran teh sing alus gitu kan. Edah my angel. Ya Allah. Cek ya rada beda ya sama. Halo angel. Ih, cantik banget edah angel. Kalah karena angel-angelan nih. Lanjut.
Astagfirullah. Kieu nya saking hebatna Kanjeng Rasul tara can pernah popolotot kanu jadi istrina. Bapak-bapak osok popolotot tadi jujur ibu-ibu osok tara sila osok mere duit teu ka ibu-ibu bapak-bapak tara ka ibu osok nyebut naon papa ya Kanjeng Rasul manaon ka istrina Aisyah ya kumaha imah paling ge emak di mah henteu ge nenek. Masya Allah ya Kanjeng Rasul mohon maafkan ieu teh kudu meneladani akhlakul karimah Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul menjadi seorang suami itu sangat romantis. Ketika mohon maaf Siti Aisyah itu tertidur lelap di kamar, Kanjeng Rasul teu wani ngahudang di dieu mah pas salaki ibu perhatian teu ka ibu perhatian teu salaki ibu perhatian bagir tuh kedul tuh berarti rajin osok ke masjid ayo osok ayo tara itu ayo osok tara ibadahnya lancar teh bapak-bapak belang beton halo 100 enak bagian bapak-bapak kurang didukung baiklah bapak tadi kita ngikut ku yang didukung bapak-bapak ari si mama osok timut naon ka bapak osok ku ngaran tara udah udin aya hatu wae bapak di ada di sini dia aya nu kitu ka salakina nyebut ngaran aing boga pemajikan boga salaki teh udin tara mere duit mah nan anehna jadi awewe teh kieu osok ngabandingkeun jeung salaki tatangga ding dengekeun sia mana teh salaki abing kan osok aya kasar teu bapak-bapak osok kasar teu salak pamajikan osok dengekeun ibu repeh pokona ku aing dihungkatkeun ieu deh kaja si ibu hoyong teu gaduh salaki pas Kanjeng Rasul anu setia kita hoyong teu anu romantis hayong tapi kelakuan ibu jauh di Siti Khadijah jauh di Siti Aisyah. Siti Aisyah menghormat kamu Siti Khadijah hartanya wana jadi korbankeun ka Kanjeng Rasul ieu mah aneh gak boga salaki can gajian bae aya pokona poe ayeuna penting ayeuna mah ulah waka ungked-ungkedan cicing ayeun kitu ditoya salatik kuno jadi salakina neng osok nyebut neng tuh bapak osok nyebut naon sih ngaran deui mama tos wengi Jumaah piraku moal cicing oh duit no jatah sorry ya astagfirullah ayeuna kitu ibu mikir kasalah kita gitu tapi mama dilihat dinas sebagian kitab dina ukul ijena lah dina kitab pernikahan nyusuh bagian saha lalaki nu osok nyusuh jadi saha awe nu cuci piring saha awe anu gegero saha nu sasapu saha capek teu tadi kan bapak-bapak capek jadi bapak-bapak teh sing ngarti kudu kawin deui meh jadi 2 setuju tuh bapak-bapak dukung ku aing dukung cicing pan kadieu teh abi teh kan abi kadieu teh hoyong milarian anak pertama yang kedua geus aduh ayo rada teu bener kieu lanjut mohon maaf pagawean anu nyuci piring anu ngeger sasapu eta teh lalaki jadi ayeuna poe isuk ibu-ibu cicing ulah sasapu ulah nyapu pae dukung cicing kana mah gitu sasapu gegero nafkah lahir batin salaki tapi hiji pamajikan mah taat kan jadi salaki bapak hari pamajikan taat tuh ka bapak taat tuh kadang-kadang lamun aya duit nah ada ngeknya bener
lamun aya dia teh hoyong ibak itu neng atas nyawarkeun cai panas ku neng diibakannya ai kalau duit mah neng tawan ai nya mama mana cai panas geuleuh balik ke tina penyabaan nges mohon maaf tina dagang tina usana teu mau duit mah cik we naon mani di laungan dilang kieu an kitu kan kitu kasabut terboga ada mohon maaf surga nak wanita itu ada di ridona salaki jadi kudu bisa memuliakan salaki ari urang hayang boga naon salaki anu soleh tapi ibuna teu solehah kan aneh bener teu kan aneh mata kitu mik ulahnya salaki terung jagalah suami jangan kau sakiti ridho suami ridhonya ilahi jaga suami jangan kau sakiti marahnya suami marahnya ilahi mun salaki akar pusing pamajikan ulah ru maning buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung ping mun salaki hayang nganu wayahna kudu diduku teu bisa diemu-emu dan ngora geus meuleun gitu lamun ibu taat ka salaki kudu bener-bener taat beres da gampang atuh surga mah di salaki hek urang mah tak ngarusingkeun ka salaki teh papa kan sabulan di teh lebaran ya mama teh hoyong meser acuk lebaran anu bricak burineng kumaha ieu teh papa padahal ina keneh kana lebaran teh puasa ge acan anu kitu cek salaki teh ieu awak api begang saresku sering begadang tapi keur mikiran hutang pamajikan nginjem kapang stres liar pusing mikiran nana pamajikan hutangna di mana-mana kiridit BRI MWK jeung Bank Emok trek tek 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 emok trek tek 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 emok mok lebih kalian salah kita neangan duit yang mayar Bank M di dia ya Bank Emok saya berjanji hari Kamis atau Selasa pengen tidak sering naparan berarti masuk Masya Allah jadi sok jadi gitu nges pentingnya lapar ku si Aman tadi si can diberi tuang lapar jadi naon urang singkatkeun kana acara maulidan kunaon urang mangkana maulidan ieu sangkan urang boga hiji hal nu eling kana saestuna kana kalahiran ka Rasul urang tingali tina dina dalilna urang teh kudu nuturkeun ka Kanjeng Rasul tina ucapanna lah kan aya ngaranna sunat aya 3 qauliyah ucapan fi'liyah pagawean itiqadna patai kadang urang tuturkeun ka Kanjeng Rasul mun urang hayang deket ka Rasul tuturkeun sunat kami kan kitu cika Rasul ge mun anu teu ngalakukeun sunat kami lain bagian kami mata urang deketkeun kana sunatna lakukeun kana sunatna sangkanan urang dibere syafaat jadi kasake teh ulah nyieun lieur salah jadi kudu nurut salah cek salaki nangkuban kudu nangkup cek salaki non nangkara kudu nangka daek teh lamun kitu oke tes ku bapak-bapak ka pamajikan nangkuban poe ayeuna nurut moal lamun tenor ayo surga mong lamun ai surga kedadak ka salaki ari janda mah kudu kawin atuh Masya Allah jadi orang persingkatkeun dina maulid ieu kurang kudu iman cinta urang beuki loba contohna dina tadabun ilmi
Kantolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat tina perkataan tina non sucina ucapan kanjeng Rasul. Jadi urang kudu non kudu ngalaksanakeun talab ini. Alhamdulillah para pemuda urang kudu apresiasi teh kudu dijunjung tinggi, kudu dihormati, kudu dibanggakeun teh para pemuda geus boga kadaek ngadekeun kana acara ieu. Naon hartana dikorbankeun, naon tanagana nepi ka doa, nepi ka pikiran saha nu datangna, di mana tempatna nepi di pikiran ku para pemuda. Urang kudu nyaah ka pemuda ieu. Geus boga pikiran naon hayang ngayakeun acara maulidan, batur mah teu saeutik mohokeun kana maulidan, ku kituna urang kudu boga bangga anak-anak urang dina naon asup dina Karang Taruna. Betul. Tepuk tangan. Geus dibagakeun urang teh mikir Karang Taruna. Kita di kesimpulan wae ya teh. Kesimpulannya tisim kuring. Ya udah, tisim kuring teh mohon maaf, itu masih diajar ibu-ibu. Masih diajar, hapunten biar kalau patananya urang simpulkeun tina acara ieu teh tisim kuring lanjut ke temen perencangan sim kuring sakileus guru sakileus naon sa putrana Pak Kiai sim kuring anu ngajengkeun langsung engke ku panginten ku Pak Kiaina. Bapak terus di mana? Ama. Terus di mana? Atas luar atas acan. Ceramah kuning. Pinten ku engke ku guru sim kuring pertama ku rencangan kalerasan putarna ama guru sim kuring langsung ku guru sim kuring. Urang kitu ti sim kuring mah hayu urang kuatkeun dina iman Islami. Hiji ti sim kuring apresiasikeun ka pemuda. Karang Taruna anu boga hiji hal ngorbankeun sagalana. Lamun eueuh ibu bapak kumaha Karang Taruna piraku arek diangkat sorangan dikaruniakeun urang teh bisa naon dibantuan teu ku duit. Ieu naon? Duit. Hayang teh duit. Hayang teh duit. Sarua aing hayang itu. Kadi teh hayang minta doa sim kuring teh. Ya doakeun sim kuringnya. Jadi naon urang kudu boga apresiasikeun ka pemuda. Sangkan pemuda teh boga naon? Semangat. Dia tadi kana ngalanjutkeun perjuangan Rasul. Kusabab naon? Subhanul yaum rijalul god. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Si ieu teh anu ngorat engke teh jadi bapak. Amin. Jadi ayah, jadi naon? Alhamdulillah atas jasa patung tumpapung eta geus selesai di boga dina yakin dina hate hayang ngamajukeun negara Kesatuan Republik Indonesia. Leres. Jadi hiji sing kuring apresiasikeun, dukung jeung pajukeun kana Karang Taruna kosongkeun. Tepuk tangan jeung Karang Taruna. Sim kuring sakieu pengenna tadi teh sana nu sim kuring teh dede sebut dede bae mah aduh baper euis ceus aduh aing geus teu kuat ka dia di sim kuring sakieu hiji nuhunkeun doana sim kuring sanes tiasa sanes jagoan sanes soalnya tapi sim kuring ngabiasakeun sangkan bisa dina ieu panggung kusabab sim kuring sareng kupun guru diamanatan pokona wayanali maneh jeung si abang kudu naik nu padalan bapak engke bakal datang sim kuring lain tiasa sim kuring boga amanat tipun guru jadi doakeun sih moal ieu aya doakeun moal doakan sim kuring sangkan bisa lamun aya nu salahna bejaan ka sim kuring papahi jeung sim kuring bejaan ieu aya duit kitu ieu aya sampo kitu ieu dahareun kitu tar sim kuring mah menta doana jeung menta dihampura moal dihampura tina kasakan tina ucapan sim kuring tina perkataan tina pembahasan sim kuring nyuhunkeun hapunten diapunten moal ngambek iya jadi tuluh kieu moal ngambek moal nyarekan moal nanyok moal mere kena di sim kuring sakieu painten sim kuring ngajak kepunten pilih aya nu bade masantren bisa biasa sareng sim kuring tempatna paingkan ke dilajeng kugur sim kuring biar jelasna di Ciparai Pondok Pesantren Al-Quran Fajar As-Siddiqi. Ieu mah bilih daku sabab gratis. Dahar gerat, mani gerat,
Ngompol gerak, tapi ka modal-modal gerak gratis. Tadi sini kuring masaki ayana hapunten bila kalepatanna ditutup ku bacaan. Salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.